Pak Kiai, saya sudah beli hewan kurban, lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya. Dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Iya tuh, nggak usah bingung-bingung. Orang udah beli kendaraan, dibeliin lagi ya pakai. Ubah salangan, ai di korbanan ku murid mah kudu bebeja muridna. Urang dek korbanan adik kudu bebeja lah ka adik. Urang dek korbanan babaturan kudu bebeja. Urang dek korbanan guru urang kudu bebeja. Mun teu bebeja teu izin, nyana teu ngizinan heula, teu izin, teu nyambung. Kecuali ngorbanan anak, sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapak, atawa ngorbanan bapak sebab bapak ge wajib dinapakahan ku anak. Nah, ngorbanan anak, ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae. Hirup keneh ge jadi bae. Ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula. Babaturan urang geus maot, korbanan ku urang teu jadi, teu nyambung. Kecuali urang minta izin heula ka walina. Ka bapak kolot kudu izin heula. Bapak kolot teu naon ku urang, anggap mun bapak kolot ya bapak urang. Incu masih nyambung kene.